Bara Resti, ieu nyaeta ari hudang kaberangan teh. Sok tara kaburu beberes-beberes acan. Mulang sakola teh mani sok lieur ningali pagawean. Nya gerohaneun, nya seuseuhaneun, nya sapukeuneun, lengkap we lah pokona mah. Mulang sakola teh ribut we mulutan seuseuhaneun. Di KWC-keun we diwadahan kana ember. Teu langsung diseuseuhan, da pepoeanana pinu. Baju anu kamari oge can gararing. Dipoekeun deui we isuk teh da geuning sok bararau. Tah beres si baju di KWC-keun, tuluy we meresan kamar da bani boraset urut sare da isuk teh mani teu kaburu nilapan simut-simut acan. Da ari isuk-isuk teh sok ribut we ka dapur, ribut nyangu, ribut masak deungeuna. Da nya eta barudak mah ari hudang sare teh sok ribut hayang mamam cenah. Matak sok diheulakeun we nyangu mah isuk-isuk da mani sok riweuh we isuk-isuk teh hayang mamam cenah. Siga nu heueuh ari diasongan malakah ngabaratem. Tah balik deui we besi heueuh meresan kasur. Da nya eta ari si kasur teh sok ngareres. Biasa we barudak sok ciling cincat keluar ka jero bari kadang disendak kadang henteu. Sok teu geunah geuning dipake sarena oge. Sok asa ararat kana awakna teh. Matak memeh beberes teh barudak teh dikaluar-luarkeun heula. Pan nya eta sok ngahalang-halang ai keur beberes teh. Sok ngaharajakeun guda gidig. Jeung abi mah sok taresep ai keur beberes loba jelema. Sok hararese geuningan rek sasapu teh. Matak ka barudak teh barudak jug kalaluar heula aramang heula nya. Lumina pan rek diberesan heula meh bararesih cek barudak teh nya cenah. Komo we barudak mah dititah kalaluar teh aratoheun bisa ulin. Tah ieu teh tuluy we si kasur teh bestinya diangkatkeun. Da nya eta si handapna teh sok ngareres geus lila teuing meureun si kasur teh sok sing puruluk busana tak ngahaja teu diamparan katamah deui sok kesangan. Tah ieu teh tuluy we ka tengah imah maju da ari beberes teh nya eta sok di kamar heula ngarah ti tengah imah teh langsung dikaluarkeun tuluy we ieu teh disapukeun sana bersih bari rada hararese sasapuna oge. Pan nya eta gede angin jadi we si kekebo teh arasup deui kabeneran nya eta di luar teh cuacana mani halodo bari jeung angin bising gelebuk lain geuning bestinya ari beberes bari jeung angin teh asa teu bersih sok asa capek weh teu puguh bersih henteu. Ko mau dihareupeun imah abi mah aya tangka jambu jadi lamun gede angin teh sok maruragan si daunna teh. Matak teu kaop disapukeun bala deui ari rek dituar tangka jambu teh nya besti keur meujeuhna leubeut nyaeta ayeuna teh lumayan we jang sakalian metis ari aya mah tinggal ngoer meureunan heueuh teh besti sok kadang saha we ketang anu ngalewat sok pada hayong jamu cenah ngaraosan ceuk abi teh heueuh ngala we ngala. Tah aya we hiji deui tangka teh nyaeta tangka manalika ari eta mah teu buahan kawakah ngalobaan daun we. Matak sok bala daun manalika mah komo dibere angin gede mah matak amalayah pokona mah besti tapi pernah teu buahan pernah ngani eta haseum.